urang mah kuari masih aya di luhur bumi di dunia kadeleuna sararna kadeleuna cara lenghan padahal mun dibandingkeun jeung almarhum buat teuing senangan di jero kubur senangan manehanana di jero kubur sebab salat henteu puasa henteu zakat henteu ngeunaheun kan nikmat istirahat. Jadi bahkan sampai teu salat bahaya, teu puasa komo, teu zakat bahaya gede. Tah lamun hayang ngeunaheun istirahat paeh. Nikmat. Tuh. Ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar, moal waka, ulah waka. Ieu mah nu kolot bae. Kira-kira mah haji lamun isu paeh daek. Geus kolot teu ngarepkeun naon deui. Maksudna naon deui? Masih embung keneh baik tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin para jelema-jelema muqarrabin ditanya kumaha lamun maot isu ulah isu kan ayeuna kunaon eta ku percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat